Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina dinten ieu dina surat Yusuf ayat ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nyararita atawa ngajarawa putra-putrana Yakub saentosna digero kudu balik deui geus ngabring jauh. Tallahi demi Allah cenah ceuk putrana Nabi Yakub. Laqad alimtum pan anjeun ge uninga sanyana alimtum anjeun apal. Majina henteu kam datang kami ka ieu nagri linub sida kana nyieun kajahatan atawa nyieun karuksakan fil ardi di muka bumi di negeri Mesir ieu. Kadia setep abdi mah rek menta sukatan menta jatah ti Raja Heksos moal nyieun kajahatan. Makuna jeung henteu bukti ari abdi sadayana sariqina jalma-jalma anu ngabangsat, jalma-jalma penjahat atau pencuri. Henteu abdi mah teu nyuri da memang henteu eta mah siasat Nabi Yusuf diasupkeun muk raja kana karungna Bunyamin. Jadi eta emas anu dijieunkeun muk teh jadi mukna tina emas diasupkeun kana karung Bunyamin. Eta siasat Nabi Yusuf. Qalu nyarita ieu pengejar atau penjaga istana. Fama jazauhu maka naon balesanana pikeun jalma-jalma anu ngabangsat anu maling ing kuntum kadibin senyana ari anjeun kadibin bukti anjeun teh bohong ongkoh maling tapi teu ngaku. Gitu. Qalu nyarita deui ieu penjaga istana pengejar jalma-jalma anu geus berangkat jazauhu mangka balasanana man wujida sing saha bae jelemana wujida anu mangihan dina fi rahlihi dina wadah atawa dina karungna hi itu anu parulang anu baralik di kerajaan bahwa mangka itu jalma jazauhu dibales ku undang-undang kerajaan Heksos nyata penjara di kota Mesir. Gitu. Lamun aya dina karung maneh kabeh eta muk raja tina emas mangihan bakal dipenjara di dia mau bisa balik. Itu mencek bahasa urang mah. Kadzalika ari itu kejadian. Najzi eta teh balasan az-zalimina pikeun jalma-jalma dolim. Saterasna fabada'a mangka mulai atau ngamimitian biau iyatihim dina karungna jalma-jalma dipariksa hiji-hiji qabla samemehna wi'ai dina wadahna atawa dina karungna akhihi dulurna Yusuf tegasna Bunyamin. Summa tuluy astakhrajaha gorehel keluar kapanggih ha eta muk nu tina emas teh nu raja teh kapanggih pisan aya miwai dina karungna akhihi dulurna Yusuf nyaeta Bunyamin padahal mah dilebetkeun eta teh ku Yusuf tengah aja siasat eta mah supaya Bunyamin teu balik cicing di Mesir. Gitu. Siasat Nabi Yusuf eta ge perintah Allah. Kadzalika ari itu kejadian kidna eta teh tipu daya atau siasatna kami saur Allah li Yusufa pikeun Yusuf pikeun kabungahan Yusuf pikeun ketenangan Yusuf makana jeung teu bukti dia hudu karena diambil hukuman karena dipenjara ahohu Bunyamin dulurna Yusuf henteu dipenjara iya da langsung dirangkul dibawa ieu mah siasat kuring da nu ngasupkeun ge kuring maneh mah teu maling Bunyamin teu
ku kuring diasupkeun supaya maneh teu balik paneus apa kuring teh dulur maneh kitu. Fi dinil malik dina aturan agama ieu kerajaan Heksos nyaeta agama Nasrani waktu harita. Illa kajaba ayyasya Allah dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u mangka kami bakal ngangkat saur Allah darajatin kana pirang-pirang darajat mayasa kasing jahajama anu dikersakeun ku Allah. Wa fauqa jeung diangkatkeun ka luhur kulli saban-saban jalma dil ilmi anu boga ilmu. Tah jadi ku Allah teh diangkat ka luhur pikeun setiap jalma-jalma anu gaduh ilmu pengetahuan. Alimun ari Allah anu maha uninga, Allah anu terang ka jalma-jalma anu gaduh ilmu jeung nu teu gaduh ilmu. Seueur jalma teu gaduh ilmu tapi jiga nu pinter nu kitu ge Allah maha uninga. Barakallahu li wa lakum. Dina dinten ieu dinten Rebo mugi aya manfaatna. Insyaallah patepang di dinten enjing kalayan mudah-mudahan urang sadayana panjang yuswa bersehat tiasa patepang deui. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.